Para mitra anu mulia mangga urang teraskeun hanca dongeng Nyi Titi kalah beki ambakeun bae manehna terus-terusan nyiksa nepi ka antukna sora Nyimas centring keling les-lesan balas terus cerik jeung kokoceakan antukna Nyimas centring keling eueuh pilihan dian lintang ti manehna rek ngabejakeun kayan Enden Sukmawati bangna kitu ingetkeun harita teh yen manehna geus teu kuat terus-terusan disiksa ku Nyi Titi najan nya manehna bangsa siluman ari reboh rasa nyeri maboga nu matak bari maksakeun diuk pokoe Nyimas centring keling ngomong kieu. Teu naon Nyi Titi, ku kuring rek dibejakeun sajujur-jujurna asal anjeun ulah terus nyiksa ka kuringnya. Moal Nyimas, asal anjeun janji rek ngabejakeun. Kana tangtu anjeun moal dikukumaha di ku kuring. Sok gancang jawab, terangkeun usahnya nana kungsi ka dieu atawa eueuh Enden Sukmawati. Pugu we ka dieu mah, aduh. Tadi teh ngabohong kuring teh. Kurang ajar sia. Des Nyi Titi najong ka centring keling. Koceak Nyimas centring keling kokoceakan. Aduh, ampun Nyimas, ampun Nyi Titi, ampun. Aduh, ampun teu kuat, ya teu kuat. Maneh hayang cager deui, hayang bisa nangtung deui. Bari maneh hayang ngajeng ngelek deui jadi wanoja nu geulis teh. Nya puguh we atuh hayang mah Titi. Sanu teu hayang jadi nu geulis, aduh. Moal senang kieu wae kayan kami teh hayang cager, hayang jag-jag. Aduh, tulungan atuh tulungan. Tulungan. Terus terang ya. Pokona mah terus terang kuring teh hayang cager. Cek Nyimas centring keling hayang jag-jag deui hayang bisa nangtung sabihara-bihari, bisa lumampah saperti biasa siga manusia. Bejakeun ka kuring, ka mana ayeuna miangna Sukmawati? Yang namanya taka Tacan ge tamat ngomong Nyimas centring keling teu kanyahoan jeleng ayeun ngagajeleng kadinya. Bari jeung ngagorowo, mondong dibejakeun Nyimas. Gabrug eta makhluk buka tempo waruga lalaki ngagabrug ka Nyimas centring keling. Jeleng-jeleng dina gerakan poara gancang na geus hasil mawa kabur Nyimas centring keling, sakiceup geus kaluar ti jero guha. Nyi Titi lain deui amekeunana jeung keheuleunaana. Manehna nepi ka teteh nyerag jabati kaduhung ku ayana. Manehna teu kaburu ngayakeun tindakan naon-naon. Nyimas centring keling kaburu aya nu ngarawu. Anu saterusna dibawa kabur kaluar ti jero guha dina gerakan gancang naker. Kurang ajar sia setan teh. Nyi Titi kukulutus sakosorangan pohara amekeunana. Haing kurang rikat antukna si centring keling dibawa kabur ku si Sabda Seta. Siluman anak buahna si Cakrasena. Aduh, aya-aya wae. Najan tadi gerakan pohara gancangna. Tapi para mitra sakareret ge Nyi Titi apaleun ka makhluk nu geus mawa kabur Nyimas centring keling. Tetelana keur nu geus mawa kabur Nyimas centring keling teh. Nu geus nyalametkeun Nyimas centring keling teh tayalian di Ki Sabda. Ki Sabda Seta nu tacan mulang deui kalam siluman dina waktu nyiksa Nyimas centring keling meunang bahaya manehna geus bisa nulungan. Sakedapan Nyi Titi ngahruk sorangan di jero guha hayang hudag ngan manehna ge sadar lumampahna Ki Sabda Seta nu mawa kabur ka Nyimas centring keling lain udag-udageun nu matak antukna ngahuleng rada lila cicing sorangan di jero guha. Tapi sanggeus lila cicing di dinya dipikir deui eueuh guna jeung mangfaatna lila-lila di dinya. Nu matak seak gajeleng Nyi Titi kaluar ti jero guha sakedeung geus nangtung di hareupeun lawang guha. Gek manehna diuk ngareuleuhkeun kacape jeung kareuwas. Diuk dina batu lempar nu aya luareun guha. Kayan beuki lila beuki beurang panon poe geus mengok ngulon. Barang Nyi Titi rek koloyong pisan init kurunyung teh aya nu datang. Lain deui reuwaseun jeung ngagebegna keur Nyi Titi lantaran nu datang wujud hiji monyet bodas nu pohara gedena ngagegag lempang bangun hayang geura tepi ka hareupeun Nyi Titi. Ari Nyi Titi sakedapan olohok bengong nempo eta tangtungan monyet bodas. Najan mimitina mamanehna ge reuwas tapi nilik kana kaayaan eta monyet bodas siga nu bageul. Bet ngarasa resep oge keur Nyi Titi. Nya kitu basa geus deukeutkeun manehna tetela teu ngayakeun tindakan naon-naon. Atuh beuki tamah pikaresepeun wae. Tapi najan kitu ari waspada mah tetep diri Nyi Titi teh tetep waspada bisi eta monyet engkena ngarontok ka manehna. Terus upamana aya maksud hayang binasa. Sakedeung monyet bodas sanggeus aya deukeut Nyi Titi terus nangtung. Bari katempona bangun hormat jeung ajrih ku diri Nyi Titi. Tetela eta monyet teh teu ngayakeun tindakan naon-naon, teu ngayakeun kalakuan atau pagawean anu matak ngabahayakeun.
nunya tama tingkah lakuna jeung kaayaan sikepna bet matak pikir sapenaker. Lantaran kajurungku kapanasaran pok Nyi Titi ngomong dari naker ka eta monyet bodas gede. Hei monyet bodas, rek naon Andika ka dieu nyamperkeun ka kuring? Cik Andika bisa atawa henteu? Ka ngarti kana omongan kuring atawa henteu? Pogo we ngarti mah atuh Nyai. Malah kuring bisa ngomong kuring teh. Nuhun kuring ditepangkeun jeung Nyi Titi. Pokona mah kuring ngahaturkeun nuhun ditepangkeun jeung Nyi Titi. Teh mal eta monyet bisa kara-kara bisa ngomong. Hei monyet bodas punten anjeun bisa ngomong? Nu madak bisa. Kuring ka telah nama Kiwanara. Ti heula kuring ka Pasir Samoja ngan harita nentos teu aya. Di pilarian sasarengan sareng Jangdarta teu kapanggih. Ayeuna dina mangsa kuring geus papisah jeung Jangdarta, bet diparengkeun panggih jeung salira Nyai. Oh, jadi anjeun wawuh ka Kang Darta? Bener. Basa kuring geus eueuh di Pasir Samoja anjeun datang ka ditu jeung Kang Darta? Bener. Oh, ka manaina Kang Darta nanya? Kiwanara? Nyi Titi antukna jadi kagagas inget kana kaayaan Jangdarta. Manehna hari weus-weus tumanya ka eta monyet bodas nu katelah Kiwanara nanyakeun perkara Jangdarta. Hanya kal geus pipisahan kieu geura dongeng nama Nyi Titi. Barabat si Wanara ngadadarkeun kajadian jeung lalampahan manehna. Ti mimiti nulungan Jangdarta terus miang babarengan ka Pasir Samboja. Nu saterusna lumampah ninggalkeun Pasir Samoja. Lantaran mengudag diri Mbah Cakrasena oge dicaritakeun yen kaayaan Pasir Samoja ayeuna mah suwung geus marulang ngan tetep diri Nen Sukmawati jeung ngakeris titisan iblis mah tacan kapanggih laratanana. Ku pihak si Wanara nya kitu de perkara pipisahan jeung Jangdarta lantaran ditepungkeun jeung Mang Sukro di Guha Roro Ireng di lawang ngaleuweung nangkod harita terus dicaritakeun sagemblengna. Tah kitu lalampahan kuring teh Nyai. Tug nepi ka ayeuna teh boh jang si Cakrasena, boh Mang Sukro nya kitu deui jeung Jangdarta taca ditepungkeun deui Nyai. Nuhun aing ditepangkeun jeung Nyai. Kang Darta ieu abdi Kang. Ngagereneng ngomong lalauna Nyi Titi. Nyamat ngaranu jadi bebeureuh maneh nu geus heubeul papisah. Taca jadi bebeureuh maneh para mitra. Nu disebat bebeureuh maneh mah salaki, ai bebeureuh mah taca jadi salaki. Muntos jadi bebeureuh maneh namina salaki. Mangga urang teraskeun. Kiwanara cekuring anu kapanggih ku anjeun jeung Kang Darta di jero Guha Roro Ireng di leuweung nangkod. Sigana lain Mang Sukro asli bisa we manehna sanyana teh dieunteupan ku siluman. Bisa dirina siluman Cakrasena nganci ka Mang Sukro matak pantes manehna nitah anjeun jeung Kang Darta supaya pipisahan. Memang kuring ge curiga. Nu matak terus ngajak Jangdarta supaya terus babarengan. Ulah papisah. Ngan hanja ka Jangdarta kapangaruhan ku eta jelema nu katelah katinggalina siga Mang Sukro. Jadi harita teh terus pipisahannya Kiwanara. Andika ini kaluar ti eta guha ninggalkeun Kang Darta anu masih kene babarengan jeung Mang Sukro nuku anjeun dicuriga kasaningan atawa kaeunteupan ku siluman. Bener. Terus kuring apruk-aprukan ngan tetep can bisa manggihan. Ari eta Nyai pangna aya di guha teh di hareupeun guha padumukan Nyi Mas Centring Keling teh kumaha mimitina? Jeung basa Nyai leungit ti gedongna Nen Sukmawati kumaha lalakonna teh? Kieu kajadian nu sabenerna namanya Wanara. Geus kitu mah derek-dek Nyi Titi ngadongengkeun kaayaan manehna ti mimiti ngadenge sora Kang Darta. Dina hiji peuting di imah Nen Sukmawati barang kaluar tetela eueuh sasaha. Anu saterusna dirina asa ngalayang aya nu mawa inget-inget geus di leuweung tiis. Di dinya geus aya Nen Sukmawati nya saterusna mamanehna pasea jeung Nen Sukmawati. Tug nepi ka ngudag Nen Sukmawati ka eta tempat ngan teu kaburu jeung teu kapanggih didongengkeun kabeh tug nepi ka mangsa ayeuna dirina ditepungkeun jeung Kiwanara. Kitu lalakon kuring teh di eutas pasea jeung pihakna Nyi Mas Centring Keling. Bongan embung ngabejakeun kaayaan Nen Sukmawati. Ngan basa Nyi Mas Centring Keling rek binasa, malah rek buka Rusia kalah ditulungan ku siluman Sabda Seta. Tug nepi ka eueuhna kabur gancang naker kanu jauh. Nyi Titi mungkas omongan ngagua riwayat atawa kajadian nu salila ieu kaalaman. Memang kuring boga sangkaan yen Nyi Sukmawati kabur ka dieu. Tapi keun teu kudu dipikiran teuing, nu penting mun Nyai daek heug dibaturan ku kuring dina ngoning lumampah. Yu urang paluruh kaya nu eueuh,
Nyak itu di soal kiburak kudu gancang dibereskeun ke supaya manehna teu ngacokeun ka aya lemur darmaga. Memang manehna kana tangtu baris ngacokeun anak da urang darmaga bakal nyangka yen manehna mah Mang Ina nu sabenerna. Mang Ina geus ditinggalkeun maot padahal Mang Ina mah ngan awakna wungkul warugana wungkul. Lalembutan mah siluman burak. Manehna geus ngararancang baris datang ka lembur darmaga jabati rek neangan keris titisan iblis deui. Yu atuh urang ka lembur darmaga heula. Mengpeung beurang keneh hayang nyaho baris aya kajadian naon di dinya. Jabati eta ge ngarah urang bisa mantuan ka urang dinya. Mun di dinya aya riributan teh mah. Hayu atuh mun ras Kakang Darta nahanya kitu manehna sok ingetin ka kuring Wanara. Puguh we ingetin ama. Eueuh deui nu di pikiran teh wati nyai. Fungsi nyarita Hajam Darta teh ceuk paribasana nyai teh peuting kapi eling beurang kapi cangcam kitu cenah. Si Wanara ayeuna boga pancen anyar. Manehna jadi pangalawalnya Nyi Titi lumampah ninggalkeun guha Warudoyong pasir caringin. Maksud rek nalungti kayan lembur darmaga bari jeung susuganan dirina engke bisa papangi jeung Jang Darta. Limpang bangun salse Ki Wanara ditukang ngiringkeun mojang lenyang hareupeunana. Najan make pakaian silat tapi tetep katingali geulis ka aya Nyi Titi teh. Urang tunda heula lumampahna Ki Wanara jeung pihakna Nyi Titi. Lempang ninggalkeun leuweung tutupan nu aya di guha pamatuhan Nyi Mas Centringkeling. Urang malikan kaya Nyi Santi jeung dirina Ki Sabda anu keur bebetah di imahna Bintin boga warung di lemur darmaga teh. Mangsa pabuburit harita wanci nyedek ka sore. Sakedeung oge baris beak mangsa asar diganti ku wanci magrib. Nyi Santi nusanya nama Nyi Inah jeung Ki Sabda harita keur diuk dina tepas. Atuh dina teu jauh ti warungna Bintin. Atuh Bintin oge sorangan harita teh keur sibuk ngaladangan anu jarajan. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Sakumaha nu kauninga para wargi sadaya mangsa pabuburit harita wanci nyedek ka sore. Sakedeung deui baris beak mangsa asar diganti ku wanci magrib. Nyi Santi nusanya nama Nyi Inah jeung Ki Sabda harita keur dariuk di tepas imah nu teu jauh ti warung Nabi Bintin. Atuh Bintina sorangan harita keur sibuk ngaladangan jarajan. Ngan basa nu jarajan geus diisin ka karan Nyi Santi jeung Ki Sabda nyampeurkeun. Gek diuk dina bangku nu aya hareupeun saung bangku paragi dariuk nan jarajan. Bintin gancang nawaran jajanan ka Ki Sabda jeung Nyi Santi. Aden, Nyai hayo atuh areng ngalareut ka dinya. Sok atuh milihan lah. Teu kena diutuh eta ku si bibi sok ka dinya. Cekap bi atuh nuhun. Ayeuna mah lowong nya binya teu cara neme meuni ngagimbung jarajan teh nya. Maklum atuh di kampung. Sok kapaparengan kitu. Hayo sok Nyai ka dinya ngopi. Atuh bisi bade ngada malotek mah atuh tah. Nyalira we ngararaos geus sok. Cekap bi pelas teu kedah ngarepotkeun. Taselang ku ngadodalahar dua urang lalaki. Obrolan Ki Sabda Nyi Inah alias Nyi Santi jeung Nyi Bibi kapegat. Eureun heula Bintin sibuk ngaladangan heula nu ngadodahar. Beres dalahar dua lalaki baralik ninggalkeun warung Bintin. Kakarek pok Bintin ngarobrol deui jeung pihakna Ki Sabda katut Nyi Santi ari jebul aya saurang lalaki. Nu anyar datang kadinya tetela saurang jajaka kasep bari katempo bangun sopan. Ki Sabda jeung Nyi Santi teu apal ka eta jajaka ngeunaan saha-sahana. Tapi beda deui jeung Bintin, amanehna mah apalna keren matak basa eta lalaki diuk tumanina, malah geus ngargot nginum. Bari samemehna nawaran heula ka Ki Sabda jeung Nyi Santi, pok Bintin ngomong. Euleuh haturan teuing Jang Ina. Haturan teuing tepang dah Mang Jang Ina. Panges dobi. Tema eta lalaki ngaku ngaran Ina. Dan memang rupana si Gajang Ina Bintin ge apalin. Ki Sabda jeung Nyi Santi ngagebeg barang nyaho datangnya tanang ngaranjang Ina. Lalaki nu dina peuting kamari leungit bari pamajikanana aya nu mergasa. Jang Sabda Nyi Santi pek nepangkeun ka dinya tak ieu namina Jang Ina teh carogena Nyi Iroh teh Jang. Nyi Santi jeung Jang Ina sasalaman gepat cekel menililanaker.
Geus kitu gep sasalaman jeung pihak Kisabda ngaatungan sakedeung sasalamana. Geus kitu gancang Kisabda kuki dilesotkeun bari ngomong ngagorok, "Budak, batur bisa katipu, aing moal bisa. Kaluar sia tina kurungan jang ina, keluar." Ngomongna bari molotot nyina alias Santi nangtung mijireun Kisabda. Bari merong kajang ina teu ngarti kaayaan Kisabda ngomong nyebutkeun ngaran Kiburak. Bari sina kaluar tina kurungan jang ina. Najan kitu ni Santi tacan ngomong naon-naon kumaha Kisabda wae saheulaanan. Ye, kunaon ari sadere kitu bet kemana wae nyarios teh? Make nyebutkeun Kiburak sagala. Pan kuring teh ina ngaran teh ina urang dieu. Urang lemur darmaga malah pamajikan ge urang dieu Nyiroh namina. Urang make nyebut burak sagala. Teu kasamaran mah saderek teh teu lepati tinggalian mah saderek teh. Jang ina ngadonetep secret kadiri Kisabda budina bangun kurang sugema, malah bisa oge disebutkeun ambak ku ayeuna disebutkeun nu lain-lain. Sia. Ujang, kunaon make nyebat jenengan jang burak sagala? Jang sabaraha teh da ceuk iwi mah ieu teh jang ina. Jang ina nu wengi kamari teu aya, ayeuna ngurunyung deui. Ka dieu kunaon beti sangkin nu sanes geuning? Bintin ngarasa heran ku ayeuna omongan Kisabda harita. Nya Bintin ge apaleun ka kuring. Mah kunaon hari anjeun make nyebut nu lain-lain ka kuring? Mata pika keheuleun he Bintin. Bibi apal teu ka kuring? Jang ina mencerong ka Bintin, gancang Bintin ngajawab. Kan tenan apal mamalihan malangkung ti apa dasar tatangi. Nuhun jang ina tiasa mulih deui bari kaayaan salamet mung hanyakal we geuning si Nyai mangantunkeun. Eta tubi dasar aya jelema jahat jeung kejem. Nepi ka antukna pamajikan kuring aya nu maehan bi aduh. Disangka puguh ge jahat ka bina jelema teh tah. Muga-muga ujang sing sabar sareng sing tawakalnya ulah ngarasula jang ina. Ya kitu bi mun nganggo nafsu mah lah. Hayang ngamuk-amukan we kuring teh. Ngan kuring sadar yen manusia mah tara salawasna aya dina kesenangan, aya dina kabungahan tetep we hiji waktu mah kudu ngalaman katugenah jeung kana langsaan bi. Ngan ieu tamu bibi kunaon make nyakan lain-lain ka diri kuring. Petak herana keur kuring mah jang ina kerung bisa naker kaayaan manehna pura-pura padahal apanan ari lelebutan jang ina mah kalilih ku ngancikna siluman burak. Kiburak nu hayang ngacaukeun alam manusia geus ngabaju niraga sukma dina dirina jang ina. Nyi Santi nu tita tadi jempe pok harita milu nyarita ditujukeun ka si bibi. Bisi kateterusan si bibi nyalahkeun ka Kisabda. Bisi terus-terusan kapangaruhan ku omongan jang ina. Padahal manehna ge percaya jeung yakin kana kaayaan Kisabda. Moal pati-pati nyangka aya Kiburak ngancik dina diri jang ina lamun eueuh kanyataanna. Bibi sangakeun kaayaan ka pun lanceuk sareng ka abdi. Moal ge pun lanceuk nyebat kitu upami sulaya tina kanyataanna. Mugi diemut ku bibi tingali ku bibi sing paos. Jang ina tos dikantunkeun maot ku bojona jenengan Nyiroh. Maingna sigan teu sedih. Tur sigan eueuh tanggung jawabna. Nu jadi pamajikan aya nu mateni manehna kalah ka teu aya di bumi. Nu sing percanten ka Kang Sabda yen dirina jang ina aya nu ngeusian. Dieusian ku salah saurang siluman jahat. Atuh kumaha aden we sareng Nyai lah. Kumaha saena eta mah bade kitu bade kieu oge. Mung mugi-mugi we sing tiasa meres-roesnya ulah aya kajantenan naon-naon utamina mah ulah aya kajantenan Rajapati Nyai. Nya mugi-mugi we bibi. Engke upami siluman anu ngancik dina dirina tos teu aya jang ina teras lilir deui. Baris gemleng di emutanana tenang bibina nya. Pok Nyi Santi ngababaraha teh Bintin sangkan teu kateterusan ngabogaan rasa curiga anu teu bener ka diri Kisabda. Mang atuh teu langkung Nyai we sareng aden lah. Bibi mah ngarumaoskeun sisip diri teu tiasa naon-naon. Harita teh para wargi sadaya. Ngaso heula ngaso. Ngaso heula ngaso. Para mitra kaum dangu, untung Bintin muarek gerah geureuh atawa pipilueun kana kajadian dirinya. Manehna ge memang percaya kana kaaya dua semahna, moal pati-pati semahna ngomong kitu lamun taya kanyataanana.
najan kumaapan katempo nage kisabda siga lain jalma samanea nyakitu diri Nyi Santi siga nu masagi ku pangarti ongko apanan ku ayeuna ti heula geus bisa ngusir bangsa siluman nu katelah Nyimas Centringkeling nu geus ngajadikeun hiji bukti yen diri Nyi Santi jeung dirina kisabda teh bisa diandalkeun. Jadi najan keukeuh nyangka eta Jang Ina sagemlengna antuk Nabi Entin teu bisa ngomong naon-naon deui. Ayeuna memasrahkeun kana kayan kisabda jeung Nyi Santi. Sedengkeun Jang Ina nu sabenerna lelembutanna kiburak lain deui ambekeunana ka Bintin peda Bintin ngamangsa bodokeun kana kayan di dinya. Seolah-olah Bintin kawas nu percaya naker kana omongan kisabda jeung Nyi Santi nu matak Jang Ina ngomong ngebrehkeun rasa teu sugema. Bintin, nah bibi make nyarios kitu sagala. Bibi geus kapangaruhan ku yadu urang semah bibi anu mangaruhan teu bener ka diri bibi. Nah bibi poho deui ka diri kuring. Apal mah apal Jang Ina nu sanyana mah ngan ari ka Jang Ina nu kaancikan siluman mah duka. Sok atulah jeung ieu semah bibi panjang lebarna mah. Bibi mah moal pipilueun. Rumasa bibi mah teu kabisa eueuh ka nyaho. Tema Bintin togmo naker. Ya bibi teu meunang nyangka siluman da kuring mah manusa bi. Manusa kuring teh manusa. Mun benernya manusa sagemlengna. Munnya Jang Ina asli tanpa aya nu nyicingan ku bangsa siluman sok ari nya tuh geura istighfar meunang 7 balikan. Ayo, bisa henteu. Bintin bangun keheul harita bari jeung manehna ge panasaran hayang leuwih nyaho kana kayan saterusna Jang Ina. Hoream lain waktuna. Tema Jang Ina bari sorana ge ngageter. Tuh nya geuning teu becus samana kitu ge bener aya siluman nu ngajedog di Jang Ina. Sok ari nya masrahkeun Jang Sabda Nyi Santi bibi mereka imah heula nya. Leos Bintin ka jero imah ninggalkeun nu keur araya di hareupeun warungna. Sanggeus dirina Bintin eueuh Nyi Santi diuk ngeser ngadeuketan ka dirina Jang Ina. Pok manehna ngomong bangun anu gemes naker. Burak, di mana ayana Nen Sukmawati ha? Ye, kuring mah lain burak. Kuring mah teu nyaho kanu ngaran Nen Sukmawati. Ontong nyangka sangeunana wae sia. Jang Ina ngangles. Nyi Iroh maot alatan ditelasan ku keris titisan iblis nu aya dina leungeun Nen Sukmawati. Jadi perlu dipenta tanggung jawabna nu matak bejakeun bener keris teh ayeuna aya di Nen Sukmawati. Bener eta keris geus ngalanyawa Nyi Iroh lantaran dititah ku Nen Sukmawati jeung di mana ayeuna nyumputna Sukmawati dukun gejul. Jawab. Ye, jempe lah. Kuring bolak-balik ka imah. Awas montong ngaganggu ya kuring lain siluman. Jelema biasa kuring teh. Jang Ina nangtung rek ngaleos balik maksudna merek nuju ka imah belah kulon. Sigana karnu pura-pura jadi dirina Jang Ina sagemlengna manehna teu nemongkeun sikap ngamusuh malah make rek bebeja rek balik segala rupa. Ngan dirina kisabda teu cicing teu ngantep kitu bae. Jang Ina ngaleos ninggalkeun manehna jeung Nyi Santi. Samemeh manehna bisa ngusir dirina kiburak anu ngancik dina lalembutanana Jang Ina. Jeleng kisabda ngagajeleng terus nangtung hareupeun Jang Ina. Nya kitu Nyi Santi ge harita geus nangtung kencaeun kisabda. Duanana ngajega nangtung megat pijalaneun dirina Jang Ina. Ulah wa kaingkah ti dieu samemeh anika kaluar tina kurungan Jang Ina. Ulah ngacaukeun manusa, ulah nyerongan manusa. Sok sia geura kaluar budak, gancang anika geura kaluar geura tinggalkeun kurungan Jang Ina. Sia ulah wani-wani ngaganggu kayaan kahirupan umat manusia deuleu. Mane nu kudu ingkah si dieu sabda sia lantaran ieu mah alam manusia lain alam siluman. Kunaon make maneh kabogoh ka Nyi Santi segala? Aya siluman bogoh ka manusia we teu gableng ka era. Siluman mah siluman we tu sia. Pa Nyi Santi teh manusia, sedengkeun diri maneh mah siluman. Halik keur nyikah sia aing rek balik lah. Emah Jang Ina nu tetel apaleun kayan kisabda sanyana. Sigana kudu dipaksa sia mah budak. Ciat! Kisabda harita keneh ngagayuh angin topan pohara tarikna. War tina dua leungeunna kaluar angin gede. Bari ngaluarkeun hawa panas nu pohara nyongkabna harita keneh nyerang ka diri Jang Ina. Tapi Jang Ina nu kaancikan ku siluman budak teu cicingeun manehna ngadon ngajaul ka luhur. Belesat ningkahan eta patempatan jeleng luluncatan. Nu saterusna harita teh paramita kabur ti dinya. Ayo aing susul saya sabda munya masih anika gagas sakti gaman raguna. Sok ngaku lalaki langit lanang jagat susul aing sia. Ya mun sia luhur ilmu jembar ku pangabisa
ngomong wis ya kapakertiku pengarti kasih puku pangawaru susul aing sia. Kiburak serinya kakak atuh harita lumpatna pohara tarikna ngajan ngagunakeun warugana jang ina nu dieunteupan ku manehna. Kisabda jeung Nisanti pohara keheuleunan. Ku kituna gancang para mitra manehna nyusul dirina jang ina nu kaancikan ku Kiburak. Bari Nisanti bisa keneh pamitan ka bibi barung nu harita nyampeurkeun. Bibi dikandun heulanya belesat duaan lalumpatan gancang naker. Sakicep geus eueuh ti hareupeun Bi Entin. Ngaso heula para wargi, ngaso. Mitra anu mulia ngajan tenglir arca kayan Bi Entin tukang warung harita barang nyaksian kajadian pating belesat na Kisabda jeung Nisanti. Ngarasa helok jeung heran nyaksian kayan Kisabda nu waktu tadi tarung jeung pihak najang ina. Bari anger kadenge keneh ku ceulina yen cenah Kisabda teh bangsa siluman sedengkeun Nisanti bangsa manusia. Meuni aheng nempo gerakan Kisabda jeung Nisanti pating belesat lumpat nuturkeun kabur najang ina. Nu cenah kaancikan ku bangsa siluman, aya kitu na etanya nya kitu Kisabda teh siluman sedeng Nisanti mah bangsa manusia biasa cara aing. Mun kitu mah atuh akur akon-akon wungkulnya nyebutkeun yen ngaran manehna Adi Lanceuk teh da geuning mun netelakeun kana omongan jang ina tadi cenah mah geuning maranehna teh nu keur silih pika cinta. Duh kakara umur-umuran aing nempo siluman persis manusia seperti Kisabda. Jeung eta apan ngora keneh jeung kasep kayan Kisabda teh. Mata heran bener-bener aing mah yeuh nepi ka kitu-kituna. Hate Bi Entin baceos sorangan tutas manehna pada ninggalkeun geuk diuk dina bangku hareupeun daganganana. Bari hatena teu reureuh ngocomang ayeuna mah ras manehna kana kaayaan jang ina. Jeung eta kaayaan jang ina deui nya kitu manehna teh kaancikan ku siluman jahat nu katelah Kiburak. Mata heran yeuh. Tapi manya deui kaancikan. Nah kumaha mimitina tetenya. Tapi kaancikan bisa jadi meureun lantaran geuning waktu tadi manehna gede wawane naker najan pasea jeung Kisabda katut Nisanti. Manehna bisa ngabelesat lumpat deui meuni aheng naker basa diserang ku angin gaib. Manehna ngadon kabur, ngadon ngejat. Mana kitu ge bener meureun kaancikan ku siluman. Damun kaayaan yang ina nu saujratna mah bet moal nya bisa kitu. Nyaan duh kamana kaburna cenanya teh. Muga-muga we bisa kasusul ku diri Kisabda jeung Nisanti. Mun geus kasusul siluman nu ngancikna bisa keluar deui. Atuh jang inana muga-muga teu kunaon, muga-muga we salamet bisa mulang deui ka dieu. Kitu harepan Bi Entin harita nu masih keneh sorangan di warungna. Eueuh sasaha nu maturan tutas manehna ditinggalkeun ku Kisabda jeung Nisanti. Waktosna kabujung seep di para mitra